Allah Gusti nu agung kieu geuning hirup jadi pengangguran teh karasa ripu-ripu teuing kaduhung baheula aing ngaledek ka si bule ayeuna mah karasa ku aing kieu jadi pengangguran teh. Halo pengangguran. Le. Rek ka mana Par? Eta le rek ngalamar gawe sugan ketarima. Cie, nganggur, cie. Usum kene nganggur, Lur. Anjing, mana ayeuna bisa ngaledek ka aing. Ngomong kitu sia teh kehet. Lah jeung aing ayo parkirkeun motor itu urang ngobrol. Ayo. Oh, aing naik leumpang. Anjing, si nganggur leumpang. Sok tadi yo. Anjing, keras. Naon maksudna sia teh kehet tadi? Kehet? Maaf. Siapa itu Kehet? Nama saya Bule. Usum kene nganggur, Lur. Balaga sia teh gunul. Hampura Par, urang mah lain maksudna ngaledek, tapi mere pelajaran ka maneh teh. Usum kene nganggur, Lur. Emangnya sia teh guru, make jeung rek mere pelajaran segala ka aing sagunul? Ulah salah, Par. Guru terbaik adalah pengalaman. Usum kene nganggur, Lur. Oh, nyaho lah urang oge. Hampura heuh urang kamari ngaledek maneh wae. Tah, kitu atuh Par, kudu sadar maneh teh kanu kasalahan sorangan. Usum kene nganggur, Lur. Nyala nya, kumaha maneh we sagunul ah. Matakna Par, maneh teh ulah sok ngaledek batur. Bisi kajadian pas baheula. Maneh ngaledek aing sangsara. Buktina kan maneh anu sangsara, tibalik sia teh. Usum kene nganggur, Lur. Oleh, urang kapok, urang geus moal ngahina sasaha deui. Nya geus atuh Par, ari kitu mah Par. Urang balik heula Par, loba urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, hampura Par, urang nu poho Par. Naon le? Usum kene nganggur, Lur. Oh, ganeng sia babatok Hanoman. Mulai geng. Ribu jadi penganggur manjing. Sar sia babatok Hanoman. Duh, sapi teh geus marontok kieu euy. Jualan rayagung mah cigana beunang. Ananya kalau nu ngurusna aya pagawe teu bener. Hese pisan dianalkeun. Bibit harade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari eta leres bumina Bu Esme. Nya. Oh, iya, Japar nu bade ngalamar ngurus sapi teh, incuna Bah Omonya. Abi mah putrana sanes icuna Bah Omo. Oh, punten atuh da teu terang. Kaleresannya ka dieu. Nuhun Bu, kan bade ngalamar damel teh ya. Tegudu. Percayalah incu jeung keturunan Bah Omo mah balalager. Jatun kumaha Bu? Nyata kumaha mulai ayeuna mah Kang Japar gawe di dieu. Alhamdulillah katarima oge digawe. Hatur nuhun atuh Ibu. Nuhun sami-sami. Punten atuh Bu. Mana cenanya si botak teh? Botak! Weh! Botak! Eta si bule karek datang ka mana wae atuh? Gawe teh teu euceug. Mohon Bu, aya naon Bu? Beneran abdi Bu? Neangan keong, nya neangan maneh atuh. Balaga jadi pembantu teh. Atuh sopan santuna kadunungan. Ya punten atuh Bu. Anu nya sarariweuh di luar teh. Yeuh le dengekeun. Kusabab ayeuna aya pagawe anyar si Japar, jadi urang geus teu hayang deui maneh gawe di dieu. Kalau atuh Bu hampura Bu. Apa pada berubah Bu, hampura lah ka Bu. Berubah juga satria bejah hitam. Kan itu indit, aing ngebosen ngadenge hampura we. Aduh, si anjing ibu tega ka aing Bu, ibu mah. Rek mana ieu motor saha? Pokoknya kan teh motor aing anjing kan. Pakawe nurus tunjuk sia mah tahu diri. We. Naon Par? Kadea sakedeung. Usum kene nganggur Lur. Dia bae dendam ka aing anjing. Harus kumaha atuh dengan gawe teh susah nanti. Gawe. Ya Bu. Sararuana teh ya.
sana boga penyakit teh. Geuning tengana. Sudah penyakit mah ari pisan ieu mah euy. Kasih hitut. Ma. Naon cenanya? Udah gero we nyahut can beres barang gawe. Naon atuh Bapak gura-gero wae. Ah, nyalukeur gegero tukang. Ma. Tulungan atuh mah ieu kumaha mah. Ngacager aduh. Nah, aku naon kitu Bapak teh? Gering. Si Kehet eta pamajikan. Nah, mana teh apa sakit gering? Bapak mah tara ngomong mun karasana naon teh. Emang gering naon kitu? Eta mah. Bapak teh istilu poe, teu bisa hitut. Kan, teu bisa hitut. Lapang petan pupuk meureun liangna. Ah, si mama masuk aya-aya wae. Manya kapampetan pupuk. Gawa teh mah kudu kumahakeun ya, aduh. Kela atuh udah bingung kudu dikumahakeun. Make naon atuh nyamanya lah. Pokona masa cager walah. Aduh, karunya teuing salaki urang pantes meureunnya anginna teh ngulibak we dina jero beuteung. Bu atuh mah, turungan mah aduh. Rusuh wae maneh mah ciga penonton dangdut. Yang ke satu hayu urang berobat. Suganan we aya nu cocok. Berek teh tewas. Nya moal ninggalkeun warisan deui. Kehet, sia mah ngomong teh ka mana wae. Hayu kencang burukan. Hayu tuh keheula disalin heula ah. Di dia mah mana? Di dieu geus tong loba ngomong nyaho beres we. Beres cager. Beres modal, sia teh nya cager atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esme sugan teh saha? Kadi nonton Ceu. Iya, Ceu. Salaki abi geus 3 poe. Hese hitut-hitut acan, bujurna pompet meureun. Alah sia, hese hitut. Sok atuh dia urang ubaran, sok golarkeun di dieu tah. Sok aya nama ieu si Aana golarkeun di dieu urang ubaran. Atuh sia teh ni. Ngagolor ku hayang cageun. Ka dieu atuh malikna sok cing Cereg tah kitu. Tah, Ces mah dagoan di luar. Oh, abi di luarnya. Nya di luar. Abi di luar heuh. Iya mama. Heh. Kumaha ieu teh mimitinna bisa hese hitut kieu? Kieu Ceu mimiti nama. Abi teh ngagoler. Terus panggil jeung awewe geulis Ceu. Panggih di mana? Pan iya aya gigireun abi. Ih, sing eling sia teh boga pamajikan. Horor atuh Ceu. Ceu abi teh ingat kumahakeun. Mau dioperasi kan? Moal paling dicabakan terus ditingali, bisa aya nu mampet. Anjing, aing dicabakan kuno geulis euy. Ceu. Sama mending ngari tukang. Tinggalin nu hareup Ceu. Tah yang teuing sia botak. Geus cicing dagoan di dieu ke di ubaran heuh. Anjing, diubaran kuno geulis euy. Mana norek dobaran teh? Diubaran kuno geulis anjing. Nah iya sih, sorek di ubaran teh. Anjing, asa saha? Nya ieu Parajina, da urang mah ngan asistena. Anjing, punten diubaran kuno kieu anjing. Segala lain badat kieu anjing. Ais eta mah.